informasi tentang para donas. Banjir Bogor, alhamdulillah kepedulian orang minggu kamari, mudah-mudahan aya manfaatna. Tur mudah-mudahan diterima ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jadi daf'ul bala jang urang kabeh. Ku sebab urang sedekah, ku sebab urang peduli, Allah henteu nurunkeun azab ka urang. Sok sieun ngarembet bam dedengian teh mimiti Bogor belah ditu belah dieu nongton aya prak ka sorena Bogor belah dieu aju ka Bandung, urang Bandung nempo orang Bogor kabanjiran isukna Bandung terus Surabaya tanah mentak urang mun tayang kanu bogana ngeuleuh mobil teh hargaan geuninganan sakumaha mobilan sing arapu imah gitu keneh na ngabangun puluhan tahun meureun ratus tahun. DPR teh meureun hayang boga mobil mewah teh korupsi. Penyanyi neangan duit jang meuli mobil mewah teh nya nonggeng nya nangkarak. Geus macem-macem ya Allah, dagang aya nu ngurangan timbangan ngaleuwihan. Segala nyokot kreditan duit bank hayang babanda hayang boga. Alhamdulillah upaya-upaya manusia secara zahir hasil jadilah motor, jadilah mobil, jadilah imah mewah megah. Cagalah ayahnya osya eta teh kos kitu teh hina deleukeun ya ku aya deleukeun ya ku aya ayo sia mobil sing arapung harga imah gitu keneh nu bogana jejeritan jeung siana ku aya sia bohongan sia lain istighfar jejeritan sia ayo ngararambak masyaallah hayangnya hinana dunya tah ketika Allah nembongkeun kamahagagahan Allah lain usia nu aing ayo araku ku sia tah aku ku sia tah ku aing dirusakeun nu aing teh mantak lamun urang ibadah masih keneh ngaku-ngaku ka diri urang ka ibadah urang eta mah ibadah TK nu kos kitu. Ibadah nu geus ulang ngaku-ngaku tuh awak do Allah, ibadah do Allah lah, rek ibadah rek henteu kumaha Allah bae. Terus ya seri sorangan ngarasa meureun lain kitu asana. Ya Allah, ya Rabbi, ulah di aku. Mun masih kene urang ngaku. Berangkat ke Cilongok ngaji di akun urang. Mun ke di sidang dahareupun Allah ai tanaga nusaha maka di aku ku sia hirup sia nusaha nu Allah ai tanaga nu Gusti pan sia sok ngomong la haula wala quwwata teu aya daya kekuatan kecuali Allah kunaon di aku atuh nah hijab antara urang jeung Allah ngaku nu urang geus ulah di aku kabeh nu Allah mentak lamun urang geus bisa kabeh nu Allah hampang hirup keluar ti majlis endal sahabat cokot janu Allah ieu rampang piributeun teh harampang dah ieu itu ti sisi gigir ngadenge bencana teh mantak urang mun tayang ka Allah ulah sampaikeun kadatang ka urang adapun hajugu Allah disampaikeun data matunu Allah ieu ngan urang mangadua sebab urang hambana ku cara tolak bala istighfar
istighfar mah bararisa kabeh ge gitu make modal tuh nya sodako tah asal geus datang ka sodako bae merengken istighfar mah atuh teh ziarah ka kuburan madara rek gitu tapi coba ziarah ka adik ziarah ka kakak ziarah ka uwa anu bereun uwa urang karunya teu susah urang zarahan ka ditu yuk urang manjangkeun rahmi yuk urang ka ditu urang subeuseun dapuran tah urang sumbang dapurna embung mending ziarah ka kuburan we can nu menta ka kuburan hampang zarah ka kuburan mah paling geh mere kolotrak kadengnya tuh nu kolotrak itu mah mana gede ilmu ge anu teu kolotrakan mata eta nu gede anu kokolotrakan malah leutik duit kencring rame lantaran nilaina leutik kitu anu nilaina gede waktu ngegepok tilo kadeng kos wajib pengen di kantongna tilo kadeng naonan kadege ya Allah ya Rabb sarua ilmu ge beuki gede bagi tungkul sakumaha pare bener tungkul eueuh eusian gacung pare eta kitu kedeh jelema nah ieu urang kamari menang 72 juta. Alhamdulillah dibagikeun ke Bogor melalui adikula anu aya di Cilejet Haji Iim. Pakaiana 2 truk. Alhamdulillah tadi penting Bogor belah ditu dibawa di 2 truk. Berikut jeung aya tersisa aya anu lain tersisa anu nuturkeun sodako-sodako dibawa ka ditu 20 juta. Ternyata horenganan masih sangat membutuhkan. Bayangkeun ku urang kuari teu boga imah. Boro-boro pakaian imah ge eueuh. Dek dahar hese. Nu dibutuhkeun naon sakulah di ditu nu dibutuhkeun mun bisa mah beas hajuk pasak dagingan beseuti tari masak berarti kan tari masak kada sebab naon dibere beas atupan butuh sulu butuh minyak jeung sajabana ta eta kesulitan tetapi pas ka dieu mah geus ada garing-garing. Alhamdulillah nyana ngomentar nu dibutuhkeun ku ari beas maka untuk minggu kedua ieu dipersilahkeun ka santri donatur deui untuk menunggu selanjutnya kiriman beasna yang ke dioper ka ditu sangat membutuhkan terus didata kiai-kiai aya sabaraha jadi engke melalui kiai-kiai di ditu horenganan puluhan ya puluhan kiai pondok-pondok pesantren komo jeung ustad nama loba bahkan meureun lain ustad ge haju ngaku ustad barang adanya donatur masuk itu ka apa henteu di ditu mah emang di dieu gitu. Jadi begitu, proposal ngabangun, nah pondasinya dipoto pondasi batu. Emang teu nyahoeun gitu, atuh kan kerja sama jeung DPR, beloon kan DPR. Baheula teh mah kuari mah leuwih parah. Aduh ya Allah, ya Rabb. Eta keur carita kerusakan tetep nu jujur mah jujur bae, nu henteu mah henteu bae. Urang belajar jujur di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dipersilakan untuk donatur deui. Poe ieu jang menambah-nambah. Naon kitu ngaranna cocobati Allah. Kitu keneh beas ditunggu kirimanana berikut baju nu layak pake.
bajuna cek lagi nu layak pakai disurtil ku santri aya anu sleting geus teu jalan celana sleting teh jalan deuk nyalana naon atuh sleting teh jalan atuh gubal gabel aya deui androk kancingan ya ieu mah deres ge resep urang aduh kancingannya diharap di kancingnya ieu memberen siap pake nu geus dieu memberen ya ieu keur carita kitu nu layak pake tapi eta ge teu nyalahkeun meureun teu boga ku hayang-hayangna eueuh bikeuneun iwal ti eta eueuh masalah diaromean heula. Nah ieu jeung minggu selanjutna anu bener-bener urgen sangat aya nu masih keneh can kajamah ku donasi lantaran teu bisa nyampe ka ditu. Nah ieu nu keur penting mah langsung urang dituna langsung urang dituna nu bakal naon gitu ngabagikeun ka langsung jadi teh di posko-posko ka sasaran-sasaranana. Masya Allah. Nah ieu urang niatan lidafil bala supaya ieu ulah terus-terusan ulah datang ke daerah-daerah anu ku Gusti Allah can dikenaan musibah belah dieuna belah dituna siksa supaya ulah terjadi deui urang peduli walaupun saperak dua perak walaupun secuil jang lidafil bala kitu para jamaah begitu datang di dia dibagikeun aya informasi rek ngabagikeun duit watuh bunga heunana sebab atuh bisa dibayar warikan ngarumpul keneh engke geus aya instruksi ti pemerintah geus stabil dipersilahkeun kembali deui ke tempat masing-masing ka mana balikna anu aya keneh imah sapotong mah kanyawa nu eueuh imah geus eueuh surat tanahna eueuh geus tinggal di meteran we kurang atuh dijieun surat anyar tak ieu kan Masya Allah luar biasa sanajan geus dipersilakeun balik deui atuh ka mana balikna imah eueuh geus teu kajahoan lahana belah mana seperti etalah aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tah ieu mah balikan deui urang masih keneh ngayakeun sumbangan jang musibah banjir. Berikutna nu sangat dibutuhkeun adalah beas pakaian ge sami nu layak pake masih ditunggu untuk saminggu ieu.